Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Salasa dina kaping 24 Februari 2002 masih dina surat Toha ayat ke 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka jeung bakal naranyakeun ka anjeun Muhammad saha kaum kafir tentang pirang-pirang gunung nyaeta dina yaumi kiamah. Anil jibali kana pirang-pirang gunung. Fakul maka sok jawab ku anjeun Muhammad. Yansifuha bakal ngahancurkeun hak kana eta gunung Robbi pangeran kuring tegasna Gusti Allah. Nasfan kana sahancur-hancurna dicabut kana akar-akarna eta gunung rata jeung tanah nu sajena disebutna teh Ardul Abyad nyaeta Ardul Baida teh tanah anu bodas eueuh tatangkalan sama sekali. Payadaruha mangka dijadikeun hak kana eta gunung qoan kosong rata dengan tanah. Sof-sofan sarata-ratana ngemplang jiga airport jiga lapangan bola. Lataro jeung henteu bakal ningali anjeun fiha dina eta urut gunung iwajan kana anu tempat rendah. Tilas nyabutna teh teu aya urutna rata we wala amtan jeung teu aya dataran tinggi rata sadayana sarata-ratana bodas teu aya tatangkalan. Yauma idin dina poe eta dina poe kiamah nyaeta jelema dibangkitkeun dina pakuburanana harudang deui datang ka dunya anu rata. Yattabi'una itu jama-jama bakal nuturkeun adaian kana seruan kana panggilan. Ngabring sadayana nuturkeun eta panggilan. La iwaja teu aya anu bengkok. Mun di dunya mah kadang belok heura ka warung atawa hayang nginum. Ieu mah teu aya nuturkeun khusu. Lahu eta pirang-pirang jalma. Wa khossaati jeung manehna sieun atawa ngarendahkeun suara. Al aswatu kana pirang-pirang sora jelema sing harewas lalaunan teu aya nu suarana tinggi lirrahmani dipayeuneun Allah anu maha welas anu maha rahman teu aya nu wantun nyarios tarik. Fala tasma'u jeung henteu nguping anjeun kana pirang-pirang suara illa hamsa kecuali suara anu berbisik-bisik atawa haharewasan. Aduh kumaha ieu urang cilaka ayeuna kieu. Ieu teh di mana? Kiamah teh kitu tah kitu haharewasan. Teu aya nu bersuara tinggi. Yauma idin dina poe eta dina poe kiamah la tanfa'u teu aya mangpaat pikeun anjeun teu aya gunana pikeun anjeun syafa'atu pirang-pirang pitulung atau pertolongan atau syafa'ah illa man adina lahu rahman kajaba sahajama anu geus diidinan lahu kana eta jalma rahman ti pangeran anu maha rahman. Nyata nu tos diidinan teh diantawisna Kangjeng Rasul, para anbiya anu sanesna sareng para ulama warasatu anbiya sareng para guru atanapi murang kalih anu katalar Quran. Insyaallah eta kenging izin ti Allah tiasanya apaatan. Warodi jeung karidoan Allah lahu ka eta jelema kaulan tina ucapan atawa permintaanana pitulung. Ya'lamu Allah maha uninga ma baina aidihim naon aya di antara aidihim leungeunna duanana atawa hareupeunana
contohna bekas peninggalan baheula di dunia na jahat, di dunia na hade Allah mah maha uninga, atawa di dunia na pernah berbuat baik atawa berbuat jahat, sadayana Allah maha uninga. Wa ma khalfahum jeung naon perkara khalfahum anu aya bakal ditukanganana contohna di akhiratna, Allah bakal maha uninga kana eta sagalana. Wala yuhituna jeung henteu bakal ngaliputan bihi ka saha bae ku ilmuna Allah, ilman kana ilmuna Allah. Jadi sapinter-pinterna jelema oge eta mah seperti setetes air di lautan lamun dibandingkeun kana ilmuna Allah. Teu aya hartina sapinter jalma ge di yaumil kiamah diliputan ku ilmuna Allah. Ilmu jalmi mah ngan ukur setetes air di lautan lamun dibandingkan dengan kepandaian Tuhan. Jadi teu kudu sombong ku ilmu, teu kudu sombong ku pangabisa, da sadayana ilmu urang mah tibang setetes air di lautan lamun dibandingkeun jeung ilmuna Allah. Barakallahu li wa lakum, mugi aya mangfaatna. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.